upami urang bade ngaleueut tangkos nage nyanak gelas teh nu kosong tur bersih kosongkeun jiwana bersihkeun manahna ulah aya raraga mudah-mudahan kalayan kodrat irodat anjeunna kalayan izin anjeunna kalayan pitulung anjeunna kalayan ridho anjeunna segala rupi genu anjeunna urang mah teu ngaboga-boga dayana upayana la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan we sapamunut tinuluran sapanajah tina kana kulit waru angan daru sinengu pekasia sina macakal wah sina macakal akan silai ngaliwat gitu tuh Raden Abimanyu nyata rap sidak kap sinakutunggal mateni babahanan catur kriya catur araning opat kriya araning angan-angan sir budi cipta rasa itu kayanan ngadak-ngadak di luhur aya cahaya gilang gumilang lunsur di awang-awang nyata ieu teh budi sebat wahyu cakramila nur cahaya sesakarning warang cahaya gilang gumilang bisa babaraha manoban kaula nyaeta ngancik nanging hiji becan aya nu lurus mudah-mudahan hidup macing atuh kudu kasaha kaula ngabangun lorong-loroning tunggal ieu geni wan urube ieu kemanglan saring mudah-mudahan ida nyaeta sing bisa ngoncina usian eta hate itu subuh anu bersih asep ya udah jadi ini yang merutik aku kucing tadi goyah kita tes ke Singapura Usin aku bawa iya nasi bono aja cahaya mereka kubur dulu lah nah kadeh ya tu ngaganen ke mana tu ngaganen ke mah ini nah jadi berapa ini ternyata berbalik tu wajah naik asep mudah-mudahan sapamunut ngurulan sapanajat di kanan iya wah iya sakrat ngerat lan ngebet ngebaju ngerasa sukma itu kaya yang berbangun yang ngempel stres yang berbangun yang ngempel stres
Semarwa iya turun apa kau juga nah apa kau juga ya semua kuat beranaya barang ningali wujud Abimanyu nyata ayat cahaya hilang ngegebur tina diri lawis ya Abimanyu teh parantos kancikan ku Wahyu Cakraningrat ngajurit maratan langit wajah maratan jagat saking kubiga kitu payanana ayana naon wa anu ayana kamuin asla jika tawalaja kita pakai warima enteng kiranan cawitan gimana akan sepatos kantik yang kuya Wahyu bakal datang rupi-rupi cocowi merasang saja Sadiakeun kalayan mudah-mudahan agan istiqomah ngajagi eta amanah itu Allah iya naon cirina kaulah kancikan ku Wahyu nah wate sanes mata pedak sanes mata pedak wate wilujak aya naon eta miriwu ningali atuh gawala Gusti agan wilujak Gusti abong keneh teh marut teh anak meraku kuncung teh nah sia teh iya maka teh saluhur nuhun abong keneh bapana luhur wibawa bapana luhur komara nuhun agan sukses Pak beda menang imbalan wajib Gusti eta tingali para raina jeung kumur kitu nah itu lewatan ese capek susah payah pikir milih balang saking saja makna teh kelapar bab japa oh agar bingah tapi apa kemana kan selain gini apa orang pas lupai nah bisnis ya nah itu hare-hare berburu badai ngaliwat hare-hare akan terbubar anu nih pikiran nanti jadi apa itu
asa liwet mulai Nasi goreng. ningali aina ngebur Beda juga kayak AA. bur kumaha sih teh Anger kene kangnya. ngebur tingali benten desa sarina Kubatin atau kubatin, ningalina kubatin. ya siapa yang anona dipakai kena dunia unggul ubedunnya ya pokok kena akhirat enon itu enon taruh dalam gigi tinggal di durungan batur mangawilujengkeun Jangan selamat. Boy. Anger kan. Aku ada bikin kumaha ge. saya nyeureun sebrot neon gua walak ieu najal nu kieu kosok itu kosong anak nyari kami teh nunungan tinggali kancikan kuahi sakanindra uluk telepon telepon agak disangka dulu jangan ada Pak sukses Pak disangka gening keluarga uar masyhur Dari minta imbalan sekut paningali lahirna sekut paningali batinna bermana tinggal udah syukur tulungan siapa deh Gusti sekali gitu tulungan sahaja buka Masalah murid dah. demi keayaan wajah umpatan amuy kawanun apunten nyai sanes muhrim aduh apunten kawanun abdi nyai sayang siapa tanggurono gelis mudah makok jadi hakan baik engkona ge melaku gelis mah sieu mah bueuh ge sieu mah daripada tiris kudu benar. kemarin doma bikang ngajuru makanya kita teningu doma kemala laki nggak teningu dia juga anak ya doma teh dikamungkul Paurnya nyebut bapak ya. bisa saha nyai kaula nu nengakeun ngaran kaula teh Dewi Cakrawati kaula nu Dewi siapa? Dewi Cakrawati Cakrawati bijak kita kelek Digere. namun si sepot kancikan kuali cakrani gata Udah mati. wan ujung tiga gabruk awet
Daya-daya kawan aya naon Nyai kaula teh tadi diudag-udag jami nanging kaula teh nyaeta susulumputan kaula nuhun salamat kaula nuhun eta salamat panjang lalakon ya nuhun agak sakit lo kaula nu jadi Nyai bade ka mana sadaya-daya kaula nun kaula teh bade kumaula we kasalira Malu aja. sejang ngabdikeun diri kasalira kaula nun sawios tidak mah tukang sasapu ge ridho kaula mah ulah Nyai agak dilelebar we ge iya, tapi itu dipinjak. Ulang apa sih mati itu? Manggawe muli Nyai. Saya muhri. Dan ditolak siapa jodogan? Sanes nolak. Kadar tina urang aya jodoh sanes waktos angkos naget biasa ditepangkeun deui mangga ulang we pada teuing Kanjeng Rama nyusul ka kaula pamisip Nyai aya dicana karorompo kaula bakal kenging bebenuk Kanjeng Rama kengekeun lo kengekeun siapa wah oke kaki bekal sulit Kerenyang di Badung. lain kos tanah ya Ini bakalan melaku aja. jadi nolak kaulah mangga muli we Nyai hanya juru bapak ini mohon agak mohon mangga we Nyai sanes waktos we urang bakal patapang deui upami jodoh dinasti terus yang kumaha ieu Dewi Cakrawati nyaeta leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tina paningali Raden Abimanyu kalayan Lurah Semar Astradina Dawala itu kaya nasi horeng mana horeng ieu teh nyaeta utusan disawar kapikeun ngagoda karanonoman anu kajikan ku Wahyu Cakrawala itu kaya aduh dia lepar kemana bisa gane? Kamu lima pernah diasupun ke bapak. Kumaha eta tewa tenten leungit-leungit kitu. Jelas itu Wak. Cing we Wak. hari gua dia lepar Eta teh sanes wanoda samanea. aneh Oh, kejemahan sinen jelmaan sinen ya. Tah itu nuhun bakal aya gogoda anu langkung teh eta. Sarupi lulus eta mah teu sabaraha. Kin di mana agan parantos naik bakin luhur di dinya bakal seueur anu ngagebrek-gebrek
Di kulon, di wetan, di kidul, di kaler, supaya rat-rat. Nah itu ada. Aduh. Ini tuh akan rat. Salam. Ya, selamat salarian. Alhamdulillah, Wak. Gitu, geuning mungguh hirup di alam dunia tuh. Pangeran mamolek bisa dengan ganjar kasaku makhluk kudu eling kena eta siksaan jeung kena eta ganjaran. Liwa salaku pribumi nyuhunkeun dihapunten ka sadayana uyaga. Sesepuh tokoh-tokoh masyarakat kasadayana selamat anu nongton, selamat anu ditonton. Mudah-mudahan sanes waktos biasa ditatangkeun deui selamat anu kagungan maksud kelayan iwa mun sakitu gilalampahan urang cakapkeun dugi ka dieu kemang kinetik si lebaran sari tutup lawang si botak. Tutup lagu selamat yang seni wayang sawangi selesai kawan menguhi pengetahuan sarawasna kumadalan dan kaya memang sana kurang bisa menjar guna sakit dapat dalam menomah Rian Sunandar hujanan kiri harga kiri uli jengkatu tak berbiaya